Urang hanca kena lapan alhamdu 2015 ayeuna 2020. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif fi hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ani wa bi'ilmin bidurin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi jenis puji kang papat lillahi iku taktu kadue Allah. Alhamdulillah utawi jenis puji kang fafat lillahi iku tangtu kadue Allah. Ia lapad dina alhamdulillah ngamakna anana tiasa salapan wajah dina saeutikna oge dugi ka tiasa 12 wajah dina saseueurna atanapi dina lobana. Naon sebabna? Sebab gitung kana alif lam anu aya dina lapad alhamdu sareng gitung alif lam anu aya dina lapad lillah. Alif lam anu aya dina lapad alhamdu eta teh tiasa 3 wajah atanapi 3 rupi. Nu kahiji tiasa alif lam lil jinsi, aya deui alif lam lil istighraq, aya deui alif lam lil ahdi. Naon ngaran alif lam lil jinsi? Ari ngaran alif lam lil jinsi tetehna eta wa huwa mayyuradu bimadkholiha wa ma jinsi wa mahiyah. Nu kadua alif lam lil istighraq wa huwa ma yuradu bimadkholiha jami'ul ifrad. Aya di alif lam lil ahdi. Naon ngaran alif lam lil ahdi? Ari ngaran alif lam lil ahdi teh nyaeta wa huwa ma yuradu bimadkholiha parodun maklumun. Eta alif lam anu aya dina lapad alhamdu. Upawi alif lam anu aya dina lapad lillahi sami eta oge tiasa atanapi beunang 3 wajah atau 3 rupa. Anu kahiji nyaeta teh tiasa alif lam lil ikhtisas. Ya, naon ari ngaran alif lam lil ikhtisas? Ari ngaran alif lam lil ikhtisas teh nyaeta wahia bawa koa baina dataini wa madkhuliha la yamliku. Nu kadua alif lam anu aya dina lapad lillah eta tiasa alif lam lil milki. Ari ngaran alif lam lil milki teh nyaeta wahia bawa koa baina dataini wa madkhuliha bil bilki. Tiasa alif lam lil istihqaq wahia mawaqa'a baina ma'dan wa datin wa madkhuliha la yamliku. Gen saur ulama anu pang utama-utamana di antawis alif lam anu aya dina lapad alhamdu sareng alif lam anu aya dina lapad lillah eta teh alhamdu alif lam anu aya dina lapad alhamdu utamana teh alif lam lil jinsi, terus alif lam anu aya
dina lapad lillah nyaeta teh anu paling utama tiasa didamel alif lam lil ikhtisos. Naon sebabna karena li ipadatil khosri atau li ipadatil syai' bibayyinatin sababin ad-da'wa bil bayyinah ula wa aqwa min ad-da'wa bi ghairil bayyinah. Hartosna naon sebabna cenah sebab baydahkeun kana ngaringkas atawa karena baydahkeun kana hiji perkara kalawan make dalil. Sedangkeun ari dakwaan make dalil eta leuwih utama dibandingkeun dakwaan henteu make dalil. Anu mantak alif lam na urang damel alif lam lil jinsi dina lapad alhamdu dina lapad lillah damel alif lam lil ikhtisos gitu. Mangga ke urang tempoan dina sarah kitab Sulamul Munawarok, kitab manteknya. Mana ka orang penting tah ngaji kita mantek komo arek memperdalam ilmu tauhid mah eta kudu ngaji kita mantek gitu. Ieu kitab Sulamul Munawarok. Lamun orang arek ngaji mantek pertama orang kudu ngaji kitab Sulamul Munawarok heulaan. Sebab dasar utama lamun urang arek ngaji kitab mantek seperti kitab Ar-Risalatul Qaidul Mantiq Risalah Samsiah tetap dasar teh kitab mantek heulan. Jadi alif lam anu paling utama eta teh alif lam lil ikhtisas dina lapad alhamdu. Terus alif lam anu paling utama dina lapad alhamdu teh alif lam lil jinsi. Terus alif lam anu paling utama dina lapad lillah teh alif lam lil ikhtisos. Nah sebabna karena cik keterangan kitab Sulamul Munawarok kama qala fi nadi mubtada'un bil jinsin urifa munhasurun fi mubarid bihi wafa wa in ara minha fa urifal khobar bila mutlaqon pabil aksi istaqor. Jadi intina alhamdu maknana yeuh jandak anu paling utama we urang mah ari jenis puji kang pafat lillahi iku tangtu kadue Allah. Eta alif lam anu paling utama. Alhamdu ari jenis puji kang papat lillah eta tangtu kadue Allah. Alhamdu puji ku jumlah ismiyah cik johar maknun teh mah baidahkeun kana subutul wadawam. Wa qawduhu filan falin takyidi bil waqfi wa ifadati tahdidi. Salawasta salamina salirana puji teh tetep pikeun Allah Ta'ala. Di Allah ka Allah nang Allah ena naon ngaran puji. Ya ari ngaran puji teh kabagi kana dua bagian. Aya puji cik lugot, aya puji cik istilah. Ari ngaran puji cik lugot teh as-sana ubilisani alal jamilil akhtiyar ala jihati ta'dimi. Ari ngaran puji cik lugot nyaeta teh as-sana ubilisan ngalamna kulisan
ala jamili kana anu bagus, ala ikhtiar ala jihati takdimi anu bangsa pamilih netepan kana jalan ngagungkeun. Berarti salat puji cik lugawi teh atau cik lugot nya eta aya 3. Hiji kulisan, kedua bangsa pamilih, katilu netepan kana jalan ngagungkeun. Lain niat gaguguyon. Eta puji cik lugot aya di puji cik istilah. Dan ngaran puji cik istilah di dasarah nata mana teh kajela tah urupan fi'lun yunbi'u an ta'dimil mun'imi min haitsu annahu mun'imi alal hamidi au ghairihi. Ari ngaran puji cik istilah nyaeta ngalemna ngawengku ngalemna anu mere kanikmatan gitu. Ngalemna qaulun fi'lun yunbi'u an ta'dimil mun'imi min haitsu qawluhu mun'iman alal hamidi au ghairihi. Fi'lun pagawean eta mah arek ku bangsa hate, arek ku bangsa tingkah laku, arek ku bangsa ku ucapan eta teh kaasupkeun puji. Cik istilah gitu. Atau misalkan orang puji dina hate masya Allah si eta bagelis amat. Eta balikna ka Allah taala ke eta puji cik puguh bangsa hate eta cik sarah. Eta puji cik istilah. Eta puji cik istilah. Alhamdulillah teh muprod lain tasdiyah lain jama ya gitu. Mana jenis puji anu opat teh nah puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, atanapi puji hadis alal hadis. Qadimun li qadimin, qadimun lil hadisin, hadisun lil qadimin, hadisun lil hadisin. Puji qadim alal qadim, puji Allah kana datta. Puji qadim alal hadis, puji Allah ka makhlukna. Hadisul lil qadimin, puji makhluk ka gustina. Hadisul lil hadisin, puji makhluk ka baturna. Bahar tawil. Faulun bapailun, faulun bapailun, faulun bapailun, faulun bapailun. Ena nu kahiji puji qadim alal qadim, mujina Allah kana datna. Seperti dawan Allah Ta'ala, la ilaha illa anta. Dari pangeran anu wajib disembah iwal ti aing, cik Allah Ta'ala. Lain takabur, lain gumede, lain gumalun. Ya emang pantas pikeun manehanana. Sakabeh alami kan ciptaan manehanana. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, arek langit, arek bumi eta ciptaan manehanana, bahkan sampaikeun ka anu isina anu aya di jero nana gitu tah. Beda kos model makhluk. Aya disebutkeun ka makhluk mah teu pantes ucapkeun kitu. Samodel aras. Cik aras teh teu aya deui makhluk anu panggede-gedena iwal ti aing cik aras ye. Karena memang eta aras teh sagede
Misalkan dunia teh gedena segede cilok, eta aras sagede opaten cilok. Berarti sagedena opaten alam dunia. Cik aras teh sombong manehanana nyareos kieu. Teu aya deui makhluk anu panggede-gedena iwal ti aing. Eta makhluk teu pantes ngomong kitu. Cik Allah Ta'ala, "Hei aras, ulah sombong, ceuleuh tuh ka tukang sia." Aya pas nempokeun di dinya aya orai keur calangap eh. Oh, Masya Allah. Alasna bae sagede opateun alam dunia. Komo orai na meureun nu arek nyaplok aras. Berarti lebih gede meureun daripada alam dunia, lebih gede daripada aras. Eta contoh ka urang ulah sombong, ulah takabur, ulah kubede, ulah kumaluhur, ulah asa pang aingna bae. Hidup mah kudu handap asor, tata keramah jeung nu sajabina nya. Gitu. Aya deui puji qadim alal hadis mujina Allah ka makhlukna. Seperti mujina Allah ka Nabi Ayub, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun dan lain sebagainya. Lamun ceritakeun panjang ya mujina Allah ka Nabi Ayub. Panjang orang lewat baiklah. Aya deui puji hadis alal qadim mujina makhluk ka Gustina. Seperti orang nyarioskeun la ilaha illallah. Teu aya deui pangeran anu wajib disembah terkecuali Allah. Eta mujina makhluk ka Gusti Allah balikna ka Allah Ta'ala keneh. Eta lapad la ilaha illallah teh maknana teh aya dua bagian makna lapad la ilaha illallah gitu. Kabagi kana dua bagian maknana, aya makna nu dohir, aya makna nu batin. Makna nu dohir teh aya eta aya genep bagian. Haju makna anu batin kabagi deui kana genep bagian. Mana makna anu dohir seperti nu kahiji teh kudu suci, salat, zakat, puasa, haji sareng jihad. Eta anu dohir makna la ilaha illallah nu genep. Aya deui anu bangsa batin, aya genep deui. Naon cenah nu kahiji teh tawakal, sobar, tapwid, ridho, ya, juhud sareng tobat. Kos gitu. Urang langkah we eta naon cenah ngaran salat eta mah bagian kitab fikih tah eta eusina mah kana lapan la ilaha illallah keneh. Karena dina kitab tauhid teh sebenarnya mah arek nyaritakeun makna la ilaha illallah supaya mengenal ke Allah. Dina ini kita kuku musonib pengarang kita betah fa'lamu annahu la ilaha illallah di awal kalam. Jadi geus kanyahoan kos model gitu. Jadi orang teh kudu ridho ya, nu kahiji teh kudu tapwid. Jadi orang tapwid teh hartina Allah maparin ka urang kana naon perkara lain anu bakal hayang ku urang, tapi Allah bakal maparin ka urang kana naon perkara anu pentak munasyabah anu maslahat anu terbaik pikeun urang gitu. Aya deui kaditu naon kudu tawakal cenah. Wa may tawakkal ala Allah bahwa hasbuhu sajal mah anu tawakal ka Gusti Allah maka kebutuhanana eta teh bakal dicukupi ku Gusti Allah. Mantak orang hidup teh kudu tawakal, haju ka ditu meureun kudu tobat tah. Tobat teh sila 3. Keudlah urang eta mah puji hadis alal qadim nya keur ngabahas la ilaha illallah. Aya deui muji hadis alal hadis mujina makhluk kabaturna kos kitu tah. Seperti panjang ceritana.
Mungkin sakieu wae cekapnya, mudah-mudahan aya manfaatna khusus keur pribadi umumna kangge urang sadayana. Mangga eta mah bilih ka harti atuh diamalkeun. Bilih bisa anu teu ka harti atuh hayang tiasa dipangalereskeun, teu kudu subrek-subreknya. Dangukeun we insyaallah, mudah-mudahan manfaat barokah supaya ka urang jaga aya sampeureun pikeun di akhirat. Wassalam. Tatang gondrong.